Lamun soal nafsu, lalaki mah gampang bisa meuli, murah tur gampang, teu kudu ribet. Lamun soal makan, gampang lalaki mah tinggal ka warung meuli nasi padang, pecel lele, teu kudu nungguan anjeun masak. Terus soal imah, rek imah acak-acakan, piring numpuk, teu seuheun numpuk. Lalaki mah tinggal sewa RT, tinggal bayar langsung kinclong. Terus anjeun nanya, lalaki nikah teh keur naon? Loba di luar eta awewe nu salah paham. Ieu lain soal nafsu, lain oge soal kadaharan. Jeung lain neangan jelema jang bebersih imah. Lamun ukur eta mah jang naon nikah, mendingan keneh hirup sasoranganan. Bener teu? Leuwih hemat jeung eueuh drama. Dan nu diteang ku lalaki mah beda. Nu moal bisa dibeli, nu moal bisa disewa, jeung nu moal aya di warung. Tapi ieu soal tempat balik. Tempat balik nu pangnyamanna keur lalaki nu kacida capena. Capek gawe, capek kudu pura-pura kuat, capek dihajar ku kaayaan dunya. Eta teh anjeun pangbalikanna teh awewe nu dipikeun cinta. Lalaki mah harga dirina luhur. Di luaran manehna bisa jadi singa, di kantor manehna bisa jadi bos, tapi pas balik ka imah manehna ngan ukur hayang jadi jalma biasa. Manehna hayang nyenerkeun sirah, hayang carita tanpa dihakiman, jeung hayang jempe tanpa ditanya-tanya. Nyaeta kabeh kur aya di anjeun.